kalah ka digulung sireum ngalana bingung ya. Kumaha naon yang ngalana we. Pangrojokna ngan pangrojok heula mitra-mitra. Nah belah dia ya pangrojokna sugan aya ya tuh. Bawa lah ka dieu kamerana nya. Bawa ka dieu lah. Ini ngalana. Tangkalan. Oh tuh motor motor palang mitra. Motor palang kayak orang neangan heula ieu na mitra-mitranya. Orang neangan pangrojokna ieu. Bukan aya. Iya. Udah aya ya pangrojokna mitra-mitra. Tapi nu asakna nu kolot teh nu kumaha nya. Rada bingung ya akoh. Teu katingal. Itu di belah jauhan katempo belah dieu eueuh itu kumaha urusanana. Tuh. Odon marurag deh. Marurag mitra-mitra tuh. Badag murag ya ningali. Nya amis sigana ya. Belah mana bingung ya. Geus aya pangrojokna bingung ieu na. Mana nya. Belah dia mitra-mitra. Belah dia. Sugat mitra-mitra ya. Gimana tadi deh. Dia ya mitra-mitra ya. Tadi kan aya di dia ya. Lah mananya? Oh iya mitra-mitra. Duh. Cenah ulah cenah mitra tidak lagrag teh. Baiklah. Ulah cenah cek beja mah murag teh ulah cenah. Pahit tapi da kumaha teh bae we. Nyobaan we mah. Tuh ieu gede ya. Luwes euy mana nya. Wah. Tunggu ya. Asak men. Mudah-mudahan kolot euy. Wah. Saya laluhur mitra. Nu kieu mah cenah kudu make wadah mun ngalah teh soalna mun lagrag. Ya mun lagragnya pahit meureunnan. Cenah cek bejana mah, cek para karuhun mah. Mun lagrag teh pahit teh mitra. Pelai cenah daun awang pipit ya. Aduh. Pelaikeun daunna mitra urang pipit. Asak meureunnan. Bingung nu mana deui nya. Nya deui na loba atuh.
pada maruragan teu pararuguh. Aneh. Di mana deui. Wah, itu di luhur loba mah tuh. Loba di luhur mah Yang tadi ketempo teh mana nya? Oh itu tadi ketempo teh tak ieu. Ala. Aduh. Bersir ini dia. Mana deunya? Aduh. Euy. Nyala rumput belah luhur lobana. Udah sisi mah eueuh beak. Dan beak teh katempo. Ti kajauhan katempo ti kadeuketan eueuh ieu teh. Luar biasa ieu sakadang. Tadi mah katempo loba belah ditu teh. Nah, ini nyumputnya mun di ala gitu. Euy. Belah di mah mun di alam mun teh katempo tadi mah katempo teh loba belah ditu mah. Oke, mitra-mitra tenang. Ai nu maruragan wae loba itu. Can kajahoan mitra-mitra lah. Kan we gede lah. Teka tingali hese ngalana ge. Hese mitra-mitra ngalana. Orang ngalana naon ayeuna kalapa gitu pira punya diajul kalapa mun kana sirah iya modelna. Kana sirahnya. Tah, ieu mitra-mitra. Kalapa teh. Ieu yang kalapa teh. Itu beganana mana ya beganana? Masih lah. Capek euy. Eueuh deh kanyahoan belah mana ayana. Tadi katingali ayeuna eueuh aneh. Di kayuhan mah katingali aya. Nah, di deketan eueuh. Cadah supermarket gimana. Liar internya. Tuh. Menang seberapa hiji tuh. Hiji 2 3 4 5 siki baiklah 5 siki. Kurang di cenah mah digosok nu kitu. Mun teuing kunaon ngagosokna. Tanyakeun we kana berpengalaman itu. Keukeun terus mah ya berarti teh nah jadi eueuh ieu teh. Itu da loba tuh. Wah, itu di luhur. Tuh di luhur mitra-mitra loba. Nah, di luhur mitra. Jadi ya geuning. Ala bae. Anu kecil. Ala ini.
kira-kira ketinggal 5 ala ini. Oh tuh gening loba ulah deh gening euy ala di ala bisa oge berarti ge ala digulung sirum digulung sirum euy rada leutik euy rada leutik nu gedena mana nya orang ningali nu gede wah aya mete bener nu gede nu belah luhur euy area belah luhur mah da ya geus sakieu we sakieu ge geus loba ya ya baiklah hanap eueuh biasana dihanap loba di dieu eueuh aya mah ya geus lah ai ngawah kala sawo teu bisa naik atuh da anu aya nu hanap aduh aing loba di luhur teu kira teuing kudu naik ka luhur hoream ya kita potong gua aing cilaka murag nya jeleh lah poe poe alhamdulillah mitra ya nya beres tak jamu teh teman jamu mitra sayang itu oh sayang manuk mitra sayang manuk tuh dengan sayang manuk kok bahasa yang manukan geningan tuh di luhur teh bahasa yang manukan tuh di luhur bahasa yang manukan mitra leutik sih tangkal nama tapi da buah nama leubeut ya teh bareureum buahna teh ngan dieu si pupu nah kemangna mitra dia si pupu ya teh nah dia anak marurag leubeut tadi kamari-kamari mah leubeut itu kan geus si pupu tuh dihanap tuh buahna ya ini bareureum si pupu yang buka puasa pan ngarujak Allah Akbar panas mangpang mah lain capek panas itu nyantos lah mitra-mitranya orang prosesna ayeuna tang tos nyatana ngumah sawo mitra-mitra margi sawo mah untuk tiasa langsung dipeuyeum mitra-mitra kena dikumah kena digosok make tapas tos gitu bersih dijemur pas dijemur dipeuyeum mitra-mitra satos dipeuyeum ya dimangsa mitra-mitra satosna dipeuyeum kan biasa dimangsa gitu nya mitra-mitra mohon mitra-mitra atur nuhun pisan kasadayana atuh kalian tutup wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.